Allah sapertos anu kieu corona teh keur ibadah makhluk Allah sami kagungan tugas nyanak cacah jiwa moal salah pilih Pak titis tulis takdir diri ti ajali kulak canggem bagja awak ditarima kurang sadayana kadek nyanak cacah jiwa moal pahili corona ge keur ibadah anjeunna oge sing yakin ka Allah mun keuna ka urang mudah-mudahan husnul khotimah di mana teu keuna ka urang mudah-mudahan lulus di uji sabab dasarna jalmi nu iman jeung nu takwa pangnabungan aya ujian ti Allah Subhanahu wa taala sabab lamun lulus ge bakal kenging piagam ti Allah Subhanahu wa taala kenging sertifikat berharga mulia di payung Allah Subhanahu wa taala mantap di dunia teh aya ujian kudu siap menjadi seorang turnamen sing jadi aktif kurang teh aktif jadi teh atlet Pak kurang teh di dieu teh kudu siap yang hadapan musuh kudu mampu ngelehkeun musuh. Da aya sejarah Kanjeng Nabi Musa asa alutan itu mereka mana kuring teh bakteri reka mana itu Gusti Allah reka mana rek nyerang sabaraha hiji nu ku anjeun syariat tadi maotan aya 1000 mualami sabaraha 6 sasi tos lami deui maruli pepenak deui sareng Kanjeng Nabi Musa kamarana deui iridan ka pada wangsul tos tamat tugas abdi mah leres nu ku anjeun mau teh sabaraha 1000 aya nu maotna tetep 1000 henteu aya sabaraha 50.000 sur bakteri teh atuh anjeun jalir janji kaluar tina tugas si Allah henteu tetep nu syariat ku abdi di maotan teh 1000 geuning eta 48.000 deh eta mah balas stres sieun teu puguh teu tanggung jawab abdi tah nu mawi urang sadayana ogenan eta teh tugas ti Allah ari ibadah anjeun oge mantap urang sing giat urang caket ka Allah Subhanahu wa taala eta we abdi mah support kenging diyakini mangkaning sasi Rajab teh 2 perkawis hiji tadi tugas salat teh kamu naon atuh kamu ngabatas sagala rupa masalah abi lungsurkeun ku Gusti Allah ujian sing lulus anu kadua naon tugas ti Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadayana mematuhi aturan aturan pamarentah laksanakeun prokes nganggo masker ulah sok raribeuh nya ulah sok gegereng da ibadah eta geus sami namun sebabna aturan pamarentah disebutna pamarentah didinya teh kala zaman hartosna sagala aya di pamarentah di perguruan matematika ilmu pengetahuan alam ilmu bumi sagala rupi aya didinya ilmu palak di pamarentah aya termasuk kesehatan nya urang ikhtiar urang syariat di bismillahan niat ibadah nya niatna ibadah jaga jarak mangga terus cuci tangan dengan air yang mengalir yuk kurang laksanakan tetap ini masjid mamualin sahabat penyelamat masjid teh wangsulan pilih langit tim sarang biji nyimpang teh kurang tadinya fokusnya Allah Subhanahu wa taala nemrakeun pangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakeun sareng dimi'rajkeun sina ningali ayat-ayat Allah ayat kauniyah sareng ayat kauliyah nu mawi dina salat ogenan urang sadayana sok naon kade ieu urang seseueurna bisi jalir janji ka Allah da Allah Subhanahu wa taala maparinan tugas ka urang piwarang salat teh eta teh nguatan janji setiap waktos bujeng-bujeng dina waktosna wajib sanajan dina sunat ibu bapak ngedalkeun janji ka Allah nu mawi aya salat teh rukun qalbiyah rukun qauliyah rukun fi'liyah sok eta kedah dipidamel ku urang dina setiap waktos hartosna hate 2 gawe 3 lambe gitu kedah dijagi dipiara teh eta dina salat kedah kabantu dina kehidupan sadidinten ari urang salat sok janji ka Allah Subhanahu wa taala dina kedalkeun hiji janji urang dina wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa musliman hiji ta janji urang Gusti laras aturan Gusti teh kalintang pisan kiatna kalintang pisan pageuna sareng istiqomah moal kageunaan luntur ku usum laas ku hujan moal tiasa ditiru moal tiasa dipalsu tetep aturan Allah tetep itu mantak abdi hanifah musliman mantak abdi pasrah kana aturan Gusti dina sasi Rajab anu naon deui tos kantenan janji urang teh saur Allah dina sasi Rajab ngahormat Rajab yuqatilu musyrikina kafah bisi aya penyakit hati kepercayaan salian ti ka Gusti Allah barang suhunkeun
nyarande panemleuhan pamuntangan sanajan sasambat dina kaayaan urang nuju prihatin nuju seueur kabingung jeung kasusah sasambat ge teu kenging ka salian ti Allah nya cik macik bapak kuring teh turunan kieu cik turunan otoza kade lah musyrik teh musyrik jeung hoki buni teu karaos da musyrik mah bujang-bujang di karamat munjung munja ngedepaan kuburan sanajan di dapur ge seueur dimusyrikeun mah kade aya tina iman kana kufur teh kana musyrik ipis Allah batan pahpir halangna teh cacakan nyebat kieu ge ibu tina hate jorojot tina hate kade jaga hate kaluar tina cangkem dapat teh kadanna kitu abdi mah lamun masak teu make bawang teu enak pokona mawah enak teh bawang kade tah jika teu sabaraha maksudnya bu keyakinan padahal sah kenikmatan kelezatan ti Allah Subhanahu wa taala tah ilat mentak jadina ilat tadi coba di mana aya pateka dan can kaluarkeun can jadi dosa can mentak dina salat mah teu aya nu tiasa nambahan bacaan teu tiasa aya ngirangan bacaan asal tos janten rukun dina salat sok usahakeun kurang tapi tak kurang nu husukna salat teh adalah ditikri tadikeun kayak dibahas nama nya anu kadua janji urang teh moal musyrik mantak Allah mah sok rek sasamat dina kasusah jeung kabingung boro-boro nyuhunkeun masih miwarang ge nu iman jeung nu takwa mah Allah ridho osok ibu nyuhunkeun osok bapa miwarang ka Allah tara jauh selambuk taskeun rarajin di dieu mah salat duha nu eta we canak malah bilih ibu sareng bapa asa teh nyuhunkeun wunggul asa tara miwarang dina duha dicontohan ku Allah ku Rasul diperagakeun ka urang sadayana nyuhunkeun jaba miwarang di mana-mana aya nyuhunkeun pasti miwarang Allah ridho fadkuruni anjeun teh keur zikir ka kami keur eling ka kami nya pankurkum kami ge eling ka anjeun sok ridho lillahi taala malah sono jeung nideung kan menta jeung miwarang ceuk Allah dina salat duha mah karaos doana ning Allahumma in kana rizqi fis syama'i fa anjilhu ya Allah Gusti saupami rezeki abdi aya keneh di langit fa anjilhu lungsurkeun atuh ku eta miwarang ngaderek ka Allah wa in kana fil ardi fa akhrizu di mana-mana rezeki abdi buka saya keneh di dasar bumi kaluarkeun atuh dipiwarang pan Allah teh ngebor tuh muasyarun payasiru di mana-mana susah Gusti bukakeun pintu gerbangna ka mangkal rezeki abdi kawas satpam bae miwarang muka pintu karaos teh izin ku Allah teh baidan pakoribu di mana-mana tapi kene dugikeun cenah jadi Grab ta Allah teh nya online osok ibu miwarang rumaos ayo sadar rumah geus kasaha deui urang nyuhunkeun Allah madan maha welas maha asih bujang-bujang di sunna dipiwarang kudu iman jeung nu takwa mah ridho nya seneng sono saudara Allah katineung anjeun bisa digawe anjeun tuhu kana usaha tapi lamun teu ngadoa sombong anjeun resep ngadoa tapi teu gawe bohong yuk bekerja sambil berdoa nu paling lucu mah sanes ngaguyeunkeun punten ieu mah suak tafakuran nya naon deui haromang fatohirhu di mana rezeki abdi masih keneh kotor bersihan atuh Gusti tiga laundry osok bapak rumaos ya Allah Gusti sok emutan salat yu urang kana salat mah luhur-luhur teuing janji abdi tungtungna ka ditu sabadana lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin janji ka Allah Subhanahu wa taala yen abdi teh leres-leres janten jalmi anu pasrah ka aturan Gusti pasrahnya ulah aral mangkana yuk wangsulan ta eta sateu acana urang dipiwarang ngadegkeun salat Allah maparinan niatan heula akidah dikenalkeun ku Allah bismillahirrahmanirrahim surat Toha ayat ke-14 pada husuin mangos teh tereh subuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innani anjeun teh saestuna kudu kenal ka kami teh. Innani so saya tosna ari kami teh annallaha kami teh pangeran anjeun jenengan pangeran anjeun teh Allah. La ilaha illa anna la anjeun ulah deui pamadegan salian ti ka kami. Anjeun ulah barang penta sakalian kami. Anjeun ulah boga pamuntangan jeung panyalindungan ila anak kecuali ka kami. Sanajan anjeun barang penta, sanajan anjeun hayang panyalindungan tina kasusah jeung kabingung, jalmi nu iman mah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pikeun jalmi anu bertauhid moal kakeunaan kunaon, jauh kabingung, anggang kasusah jeung moal datang kasedih. Tapi kasedih ge cek Allah, nu iman mah yakin. Dengan ukur iman-iman na Gusti. Malah saur Allah ge ari iman teh kanggo naon? Ari iman teh disebutna ogenan tiket surga. Saha jalmi anu pupus aya iman ka Allah Subhanahu wa taala sanajan teu boga amal awal akhir mah bakal lebet kana surga sabab kaduh kuncina Pak iman. Ngan piraku meureun teu ngocai heula. Lah geus teu mau beramal ka capek-capek iman mah yakin ka Allah bayahna panginten ngeum heula sumarimpang dah. Atuh urang kedah barang ibadah kumaha ku takwa teh amal soleh rukun Islam peragaan mana? Rukun Islam teh syahadat heula kapan? Yakin heula, iman heula. Ai salat tinggal kitan salat peragaan ibadahna eta praktekna. Sanes ngan ukur dina naon? Sanes ngan ukur dina angen-angen sareng dina lisan unggul, tapi ayat tadi oge gale dipraktekkeun ku padamelan. Salat. Ya. Urang laksanakeun salat ibadah salat. Nu tadi tos tugi annalloha sanajan anjeun ku kumaha oge barang peta dina keur sedih eta teh ibadah. Fakbud nih termasuk ibadah ibu. Sok sing nyuhunkeun ka Allah. Naon dugi perkawis anu kurang diperyogikeun panyalindungan hoyong ditebihkeun Gusti tami warang deui wae. Gusti corona teh geura bubarkeun, geura uwihkeun di ka Gusti. Gusti abdi tang tayungan nyuhunkeun keneh wae. Sabada nyuhunkeun teh miwarang di tangga bubura corona deui wae. Cok, mudah-mudahan urang diijabah dipanglang tayungan kang sabab tak ari maot mah eta mah bangsa penyakit mah rupi-rupi ngan ukur jalan syariat unggul ibu dari jalan maut masih syariatna padahal hakikatna mah kan itu kene nya kedah beramal teh kunaon sababna sabab keur neangan fasilitas jeung kualitas dan fasilitas surga bekal ibu nya. Kunci surga adalah iman, milih tempat yang kualitasnya adalah amal. Lir ibarat bapak diajak nyengcelengan ku papa kepala desa, yuk urang nyengcelengan, sok paseueur-seueur. Urang ka mana urang wisata isukan, bade ka mana bae, pasti rupa-rupa nu boga cengcelengan. Anu tahun ke 12 juta, aya nu 50 juta, rupi-rupi lah eta mah. Tanu nupang seueurna eka mana anjeun suang kana kareta bareng asa pagdogo-dogo ditu peureun anu seueur artosna mah nyengcelenganna aya nu kana lodaya aya anu kana mutiara pokona ari nu pamurahna saeutik lah abi mah kana naon we kana kahuripan we naon sababna nyengcelenganna menang saeutik bongan itu tingkatan surga kualitasna surga jeung fasilitasna surga eta teh hasil ayeuna Pak rupi-rupi. Kalau sakit tuh salat eta teh urang sasabat barang suhunkeun teh teh naon Pak Budi salat ibadah nya kadituna sapadana urang kuat aqimish shalah sok adekeun ku hidup salat nya adekeun ku hidup salat ari salat teh kanono lil dzikri sok lenyepan hasil salat indah Bu sok lenyepan. Naon rupi perkawis dina salat aya nu mawi alhamdulillah ayeuna sebagian ageng pimpinan Bapak Harto kalebet abdi ayeuna sanes kateguan alhamdulillah diangken bahkan geuning anjeunna napakuran oh geuning ai salat teh bacaanna teh ayat-ayat Al-Qur'an dawuhan Allah. Sedengkeun kuring can bisa mimiti bade lebet kantor mulai piwarang salat duha heula. Sabadana duha maos Al-Qur'an geuning salat duha, salat wajib, cacakan sunat genan bacaan Al-Qur'an teu beda bacaan nama ari bacaan Al-Qur'anna kuring can apa lu makrojul hurufna.
diajar alif-alifan deui alhamdulillah ngabedakeun hurufnya eta teh pejabat tertinggi hoyong cenah wayahna moal gengsi sabab abdi sok sieun teh ditagih disukan di Allah menjadi pimpinan mawa umat jika nu hade tapi teu leres eta nu sae teh kedah leres kan diajar sareng abdi teh abdi ge asa kagas deui asa nostalgia deui wae nya kamu terapi kapan lagi diajar deui mah rajulun ba ta ya kho gitu ayeuna mah da murah kali punten-punten aya di antawisna teu sadaya SAG ka abdi naroskeun Kang cenah kuring macan apal makhrajul huruf teh boga titel SAG eta diajar teh cenah abdi teh da baheula ngajina make naon candi jabaran candi JR nya asal aya nu nangtunggus aya titik hiji di anak geus ba ngadituna ba sia tarot teh ditu teh itu apa wihan deui suam kana naon kana Baghdadi juga baheula alif jabar a alif jar i alif su a i upih deui ya radalan kitu nya makhrajul huruf tabakat kunaon tangetan naon di antawisna hiji janji Allah Subhanahu wa taala suakana salat we nawios janji Allah Subhanahu wa taala naon sih meuni maksa pisan kana salat teh naon paksaanana teu kaduga bari ngadeg bari calik teu kawerat bari calik bari ebok teu kawerat bari ebok bari nyangigir teu kawerat bari nyangigir teu kaduga usi ku isaroh ngan lamun salat teu kaduga isaroh acan ya di salatan bayana di salatan itu maksa Allah naon sababna sabab teh jika puasa salat mah teu mancak kanceuh sugan cek dokter teh kunaon ieu meni tos repot kieu ceuk ibu teh kunaonnya dok ieu teh cek dokter teh ieu teh loba teuing salat kanceuh teu mantak kanceuh salat mah aya salat mantak kanceuh nya ai kanceuh teh naon di dieu nya ha eta mah bahasa baheula mun ayeuna mah kambuh cek pak dokter teh ieu kambuh karena banyak salat doraka dokter nak mantah salat diupayakeun anu jalmi masih keneh sok masih keneh nyambung antara otak jeung hate nyambung keneh wajib salat mantak naroskeun nu udur mah urang mah geus teu kaduga naon geus teu kaciri naon-naon pokona mah keur geuring ditu asongan mak ari ieu nu hejo sabaraha 2000 teman tari ge sabaraha 20.000 tah eta wajib salat da ingeteun kana duit wajib salat eling keneh sakumaha jelema ripuhna kana duit mah ingeteun masih ngupikeun ge apaleun jajan mah ieu imah sabaraha 500 aya kitu beureumna leutik gitu aya sabaraha 1000 naon sababna da ieu teh duit kencring mah cenah nu buleudak nu heranna saeutik di tengah leutik nu bodasan eta teh 1000 berarti wajahna mah kudu salat da geus teu bisa wajahna dipapatahan canggeur eta abot salat henteu teh abot kade naon sababna salat disebutkeun kewajiban hiji salat teh as-sholatu imadudin ari salat teh tihangna agama ieu tihang tarenang ibu bapak tarenang nyarane ngaronyor anu ngopi rupa-rupa we pokona mah sok taruang ibu bapak sadaya tuangeun eta teh sedekah da janten teh pahala ari aya nu nampina ari teu ditarampi mah eta malah jadi pahala malah jadi siksa nu sababna mubadir sok bari tuang pupurina abdi atuh moal kabuceng jok taruhan hawatos kanu sodako tina hiji sasi Rajab janten 10 janten 70 kadina sasi Syaban sodako teh ditingkatkeun deui bae kana salat tina 70 janten 100 gitu ditingkatkeun deui sasi Ramadan eta mah wallahu alam urusan Allah ya kurang sadaya dina sasi anu sasi Rajab teh sasi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala yo wangsulan deui salat ai salat teh sareng Allah naon deui saur Rasulullah sallallahu as-sholatu sundukul amal ari salat teh eta pentingna amal sanajan bapak beribu-ribu manusia yang tahu malah sedunia parantos naon ibu viral bahkan orang rancah orang suka mulia udah mengeluarkan hartanya tenaganya wah pokokna mah hebat we sadunia viral keun we keur ngalamun ieu nyontokeun ieu tapi lamun ninggalkeun salat eta amal teh mardudatun latuk balu
engke tungtung nyawa tos dina elak-elakan sadaya amal nu sakitu hebatna padahal sosial ku sabab teu ngadekeun salatna ku Allah ditolak teu ditarima fahab litot amaluhu sadayana amal nu sakitu hebatna teh bakal hancur berantakan. Naon lagi pada aya pedina mantap dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala ari nu keur ngadegeun rahmatur rabbi mardatur rabbi kanyaah kadeudeut kami ka jalma nu keur ngadegeun salat hubungan anu salat jeung kami kalintang pisan caketna nu hubungan sareng kami teh adalah orang yang lagi salat. Mantap upami ibu sareng bapak nuju salat kadek pilih aya nu ngaganggu sanajan keur maos Al-Qur'an eta mah maos dawuhan Allah tapi nu keur salat kadek hargai ulah kaganggu sanajan kudu keur maos Al-Qur'an sabab anjeunna keur hubungan langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihi mudilatu aina masukifu yo sing aremut hidup tebek dibinasakeun dihinakeun dicilakakeun ku Allah Subhanahu wa taala tah dibinasakeun ulah jongjon urang tadi ancam ku Allah ngalangkungan ayat nadir ayat pangemut teh duribat alaihi mudillatu aina masukifu dibinasakeun anjeun di mana wae keur kumaha wae sieun pan ku eta mah illa bihabli minallah kecuali orang-orang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala wa hablu minanas jeung nalikeun sali silaturahmi saling duduluran meungkeut tali baraya anu sakuat-kuatna jeung papada manusia antak hubungan sareng Allah teh nuju salat mantak dina salat teh ibu punten ieu mah sareng bapa sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana anjeun keur lumakus utami keur salat naon sababna kudu husu emutkeun hiji wanahnu lahu atanapi ilahun waruban syahidan saya tosna abdi pasrah ka Gusti sabab Gusti teh nyakseni di mana wae keur kumaha abdi Gusti nyakseni. Anu kadua muhadarah Allah teh abdi ka mana wae keur kumaha bae Allah teh hadir sok asa diraoskeun urang di hadiran ku Allah dina salat teh aya raos disakseni ku Allah eta hiji sing raos urang di mana dibantu karena luar salat jantan akhlak anu mulia sempurna menjadi manusia akal berdiri akal naon berfungsi ngadomana si nafsu ya teh kuring teh salat diancam ku Allah kaluar salat kuring teh tadi asa disakseni asa dihadiran Allah di luar salat nya kitu abdi disakseni Allah nya anak akokullahu robbal alamin lamun kuring nya rupa-rupa alasan kerinyinan pagawean dikias kumaha bae abdi dihadiran ku Allah abdi disakseni ku Gusti Allah isin Gusti salaminan kahiji teh ngantak Rasul ka Sayyidina Ali ari anjeun salat husu bisa Ali teu tiasa naon sababna aya nu ngalangkung kapayeunan tetep katingali aya suara tetep kadangu aya nu masak tetep kaangse hasilna mantap eta teh kaganggu cenah abdi teh salahna teu tiasa husuk saur Kanjeng Rasul umat kami komo cacakan anjeun nu deukeut jang kami masih keneh aya nu ngabigdi masih keneh aya nu ngarahkeun anjeun geus saperti komo umat kami mah cekap saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun anjeun keur husu salat hoyong husu salat sing inget ka balik gitu sing apal kana jalan balik naon sababna dina salat teh aya istibahu doa ari salat teh eta fungsina doa sakalu pinu parayogikeun kurang dina salat aya Allah langkung kuningnya Pak ngan hebatna salat Pak keindahan salat sanajan hate teu nuturkeun ai cangkem terus babacaan Allahu Akbar eta hate ceuk tukang dagang geus payu sabaraha barang teh naon nu aya keneh jeung naon loba pesenan eta roris jeung rencana balanya keur salat Allahu Akbar kira-kira pamotong ayeuna panen teh sabaraha sabab rada gaya gagal ayeuna loba burit jeung manuk kira-kira mangkani kamari mah menang sakitu ayeuna mah gede hutang neangan gemuk wae geus hararese mantak nganyuk lolobana ka bajar kitu hutang burutnya eta keur salat tapi indahna naon Bu indahna salat sanajan hate teu nuturkeun cangkem terus tapi keindahanna naon sababna cangkem disada mampu nya Bu
bacaan ngarubah-robah salira, mangsana ruku-ruku, mangsana sujud-sujud, mangsana iftiros hebat doa salat tadi dituturkeun ku hate. Moal bisa doa nanaon genan iwati salat Pak nya. Sadarna teh dina at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyib. Ieu teh geus 2 rakaat kitu atawa karasa rakaat sadar ya karena engke dibenerkeun deui engke. Ngadeg deui malaweung deui wae sadar we dina salam. Assalamualaikum ieu teh geus 4 rakaat kitu Isya teh tawaka karat 3. Nah eta nya Bu, eta mah salat abdi nu kitu mah. Salat abdi nu kitu salat saha cenah? Nyai mah salat abdi sampe salat ibu bapak sanes mah salat abdi ieu nu kitu mah. Sok loba malaweung apal teh salam geus sadar moal aya doa di nu sanes oge ibu iwati salat istibahud doa. Bacaan salat bisa mampu ngarubah-robah posisi salira sanajan hate teu nginget-nginget. Indahna salat. Mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala seueur malaweungnya. Eta teh keur naon kitu? Eta teh keur posisi dengan kelemahan kabalangan jeung setan pangnikmat-nikmatna ngagoda nu keur salat di mana geus malaweung tah eta teh makanan yang paling lezat. Keur mangsana istighfar kami sieun, keur mangsana syahadat kami gepeng, kaya naon? Kaya PPT kageleng setung. Tapi lamun salatna kagoda linduh deui dadakan jeung jag-jag we. Asa diimpus. Kitu. Baisa, urang ayeuna sasi rojak tadi diajak ku ibu ku bapak sholawatan cinta ka Rasul sabab Rasul pembawa naon deui dijanjikeun mardatu rabbi karidoan Allah Subhanahu wa taala pikeun anu keur ngadegkeun salat sabadana dijanjian kamu naon yukafiru dunuba nya bakal mupus kana dosa rek sogi rek alit dosana arek kabir rek agung nu dihajat dihampura asal restu kecuali nu gaduh hutang sanajan rek asup ka surga can lunas hutangna wayahna nya masing lebaran ge nyuhun ke dihapunten sabeu kalepatan agung alit dihajat sareng teu dihajat tetep hutangna moal lubar sakitu capek teh ngrepes we tadi sadan geus 3 taun ayeuna teh ngadres eta pereng lebaranana Pak. Jadi pohon deui tah kata-kata eta teh paralinter ke lebaran wah kata-kata teh anu keur sami-sami cenah. Tapi aya bakat seueuran mah nu ambringan ka abdi da mun ngaran-ngaran ustad ieu beuring mustami teh resep ka ditu. Lain sami-sami da asa jebleh aya sababedug mah. Jadi geus ngoweh geus segala rupa teh. Jeung barokahna dina Islam ade lamun keur lebaran barokahna teh nya sakumaha budak mahasiswi nu sakitu judes na teh keur lebaran mah nyuman nyocok ceuk teh apes ya panjenengan. Sing tanglah dirasakeun doraka sia tah. Ai bagari ini rada ngabalieur. Ai urang masuk kitu ngadekeun damis teh sok dia biasakeun biasa ridho lillahi taala ulah saharam teh di mana-mana naon. Di mana-mana aya sir dirarasakeun. Haram naman eta karena ngalakeun we sedekah nu geulis sedekah aki-aki penerimaanna asa dirasakeun bibieu geus pocongek sepupoe bilang mau tani ini aya kasempetan tah cenah kunaon lu mata mah cek si beungeut heula mentak anu usum masker meni tenang teh cek abi teh masyaallah insyaallah di masjid ke masjid kunaon Rasulullah SAW diisrokeun dimirajkeun seorang yang terpilih yang dimuliakan dohir batin geuning di masjid ke masjid kedana mah orang yang terpilih munggal mah ka istana ka istana ke istana ka istana naon sababna teu di kota ka kota nanti masjid jeung ka masjid so kurang bangsulan apa adanya masjid mual aya kendaraan mual aya hiji bangunan nu di alam dunia dibangun kurang sadayana nu jadi syafaat jeung jadi kenaraan jaga di yaumul kiamah mun cek bahasa dalam mah kieu baheula dakwahna Sunan Kalijaga nganggo suluk geuningannya dakwahna teh sahir naon sababna sepuh kapungkur teu aya ajengan sepuh kapungkur teu aya naon teu aya kiai tapi palalinter mudah-mudahan murang kali nu tadi parantos doa-doa abdi bangga mudah-mudahan geulis niarana nu bangga mah ibu nepi ka
naon lebih katolak balak karena pibahayaeun tinu jahat tadi tos didugikeun abi ge teu tiasa mata sakolana namanya salangkung tidak aya laduni mah kitu Allahumma ini a'udzubika kitu ningan tadi min jahdil balai wasa qoil qodoi wasa mata tidak ada dan ta eta geulis mama bapak wiat ieu murang kalitos palinter dasar nu eta pisan hari ibu bapak samudayana pangaosan sok aya di dieu mana sok sabaraha tahun perjalanan tos lami aya 10 tahun langkung tos dugi ka mana cipta pangaosan hasilna di dieu kan tos dugi ka mana dugi kana panto tampil asa pati teh pangajian teh asa kaharti pisannya tadi ngomong nyerep kana hate mantap upami ka ajengan sok boyokan lamun ajengan cenghar wae tah ajengan teh cenghar emang teu pas naon ajaranna cenghar wae euy beda lamun aya ajengan loba kali itu narik nunutan tah eta teh ajengan paling maher bakat kula ilmuna bukan nunutan jongjon ngobrol kayak si Oto mah acara rauh kana kitu ek narutan kalian saya getah itu isin mah abi jauh-jauh hujanan pantok anggot mun tinggalkeun asak tega teuing nya mana nyeri teuing udah gitu sok batun kana sholawatan tah sok indah eta teh kamu terapi mangka miara anu bangga da abi ge ladang gigi rendang keur budak ladang keur kolot mah rese mah tapi mah tak usah dokter ahli tak usah dokter spesial tak usah banyak uang pak 10 kali bakal cenghar deui asal kembali karena usia dini ngan ulah nginget-nginget kabingung yuk malu diinget-inget udahlah hayang terapi hayang sehat hayang rupa awet murah nu dipikiran teh zaman keur budak we nak kabingung bebeja ka yeuh mamah mah baheula cicing jeung Indonesia ni samsara ditagacok ulah dibejakeun kitu mah lamun kinalang sa budak teh moal ngalangisakeun ieu kitu so teh emak urang mah udah kitu kan mentak ka urang sing beuki loba we papatahan teh jangan nyai pepeurieun emak baheula diurus batur neng sareng nyai mah ujang sok sing nurut ka mamah jeung ka bapaknya meniring khas budak teh mah muhun bade nurut ka bapak tages rumah tangga oge nanda unggal ek dahar mawa piring tempo lebaran pilihan baju jeung sarung ceuk abi teh ari sia geuning pake kolot kitu wae kapan ceuk bapak jeung keur mamah kudu nurut pinter barudak kaya mah tak ulah aneh tak upami bapak sareng ibu hoyong terapi hoyong awet wajah muda tetap tenaga masurutnya awak tetap meotan tapi batin tenang sing remen terapi lamun aya hilap bae teh kenikmatan kelezatan ti Allah Subhanahu wa taala aya di memori mah aya keneh dalam dimimitian mah ku abdi eta teh buka deui memori bapak teh so saudara Allah dina sasi Rajab lamunnya anjeun ngabuktikeun iman jeung takwa ka kami jeung sasi Rajab fala tadlimu fihinna anfusakum teu peuceul sasi Rajab ayeuna sing jadi pembinaan sing jadi pelurusan sing jadi pendidikan sing jadi pengarahan so teu ai dolim teh naon kitu ari dolim teh al mukhallif ba'dal ma'rifat ari dolim teh terang kana kewajiban tapi kurang dikantunkeun mun ngantunkeun kewajiban maka bakal uninga akibatna sok teu suang terapi bapak zaman baheula ge naon disairkeun baheula mah palinter bapak teh ayeuna teh zaman baheula sabab ari sair teh lagu di mana-mana aya apalan dilagukeun baheula manu tadi niwaasna sholawatan nya eling-eling dulur kabeh da anu ayeuna anu teh seusuh maena mah nya teh urang baheula sok ancaman sholat ya mantaroka sok bapak ibu mantaroka da palinter nya eta teh baheula teh geuning aya dibuka mah memorina aya keneh kunaon saya teu ingat tuh praktekanna ibadah teh salaresna mah di kumaha dihias ku kasieun
dihias suka isin ibadah mah gitu Pak lamun kana caliweura dudeng di ditu mah da masih kene ibu-ibu mah atuh geura diaturana ka masjid disingkil ka bagian pengawasan atuh nak gue cecek geura berangkat ke masjid tah engke ngantosan batur kunaon numpang heulana kapan eta sing sahajalmi anu lebet pangpayuna ka masjid karena sejak ibadah eta teh pahalana sami sareng ibadah kurban ku 1000 onta beureum pangpayuna da sieun kunaon ari sieun teh sieun titah ngaji bapak-bapak hayu atuh bapak nanti heula abdi mah karage kacai ke ustad nage ke karage kacai nya bapak teh heula sieun deui we sieun titah adan jika kita rek ibadah eta ka sieun kitu tah eta nu tadi dori upami ibu ngahaja-haja ninggalkeun salat karana teu aya pauduran tah sing emu tadi mantaroka salat saha jalma ninggalkeun salat 5 waktu tur ngahaja mangka dibalas dilanggengkeun di neraka jahanam da teu sieun kitu deui we angot lamun di abdi masih kene haye ge meureun da kumaha otak abdi naon kok aya abdi pan dipicongah di mamanagenan ku barudak mah angot tos adon tos nanaon muadzin pangpayuna besok pujian eling umat muslimat beja tekang cenah waya nabi moal tiasa ngiring ka masjid berjamaah ai kitu bisi can hareling cenah la ilaha illallah cuk abdi teh pada pujian anak kitu eling moal istad meureun marana teh areling meureunan di dieu aya nu kitu penting raja ganti cenah isuk pampongan disebut teh aling datang ge 7 likur ganjaran nu berjamaah mun sorangan hiji ge mun khusus salatna ai pokna teh kopjang maneh 7 likur can kabagian mah aya deui isuk cenah kitu gawe mamaneh lah 7 likur ayo jalan jumaahan ayo makan can kaduga jumaahan 7 likur berjamaah tehnya dari balik di masjid itu ngadu hayam atas apa pantes pisan karep ari manet kakarage bieu tas jumaahan kesalin ganti teh sarung dituna calana panjang dipake ngelek hayam 7 likur kang ganjaranna ge jadi lamun abdi ngadu hayam aya kene 6 likur deui dah hiji do ilah aya di dieu nu kitu amat ai tarhim dari subuh bapak-bapak ibu-ibu sumangga geura garuga waktos parantos jam 4 epokna teh paduli teh teu nanyakeun dieu aku endah ampun bagian pengawasan di ulem bapak-bapak ibu-ibu sumangga waktos parantos cekap urang dikawitan karincek moal dicaramieuh ku urang aya nu kitu ini bakat ku piobrodan dunia jenengan tak kudu kuat mental nih berang sadayana sok bangsulan kana salat teh hate ngamimitianana niat anu pancen keur neangan tanggung jawab ka Allah Subhanahu wa taala emut kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunu fid dunya azyafa jadikan hidup di alam dunia hidup teh keur namu kade keur naramu urang teh ieu teh di luar masjid mah Pak ari tamu teh kedah etika abdi kakudu etika cicing we tadi can dihayap maku pribumi cicing we mangka upami bapak bade namu sakumaha tos congahna ka tatangi ari aya peryogi sareng namu mah wayana sing aya gaduh etika di 7 meter ini teh kedah das dehem gitu pribumi Pak persiapan sareng dehem dipayun oh siapa itu Pak RT kadus Papa BPD Assalamualaikum namanya katariktikan Waalaikumsalam teu kenging wakane teh kana tariktikan saupami teu acan kenging widi tinu kagungan bumi Waalaikumsalam cicing we heula can ditarik mah atuh mangga ka paripayun ngangkat teh nemek naik atos di widian kitu ladang salat eta teh da urang teh ujug-ujug takbiratul ihram heulaan imam ai imam teh acan ngaku takbir mah kan teu acan kadang
di mana-mana tos dugi karena telas caket patuk ulah jujuk geblus bae candi piwarang lebet mana janteng heula anu namun mangga kalebet neme kalebet di mana tos di lebet ulah kacali cenah tos aya kursi males disajogikeun candi piwarang mah cicing ngadekos Bima itu mangga lingi Pak neme cali engke aya pamitan bapak mangga antosan heula ibunya abdi bade miliarian racai kepengker gak ada sabot cari kula sagala diilikan teh sopan teh aya mocolah dibukaan aya foto heula waktu bari ngecempreng enak teh anggot muduaan mah lain si eta menijung pajabat teh boga kitu dulu rek pajabat paduli teh batur ieu jadi teh pikiran teh pribumi teh sopan teh di mana parantos dugi aturan ya yang lumayan cai-cai ditampik mangga sok hek ulah sok nyanyahoanan kadene pribumi taladang salat etet dipidang keur mah boga jeruk tilu pamere disuguhkeun bakat hoyong ngahormat ka tamu kira-kira aya piriruheun mending keneh cai we nu heran ceuk sepuh kapungkur kieu isukan mah ayeuna riweuh teh zaman emak totong isukan mah datang ningrat datang pajabat jeung datang nu terhormat ya cukup isukan mah zaman totong ku cai herang kealaman ku totong mah isukan nyuguhan ningrat nyuguhan pajabat gitu nyuguhan menak cukup ku cai herang mohon ibu tos aya na usung cai herang sugemak we ngan isukan eta zaman loba jelema saleuseurian pajalan bari sing laliuk ngobrol sorangan eta teh zaman eta tos aya nu kitu di dieu sing carilung ningan dulu tangah seuri sorangan cek teh baru rumah henteu rek pajabat rek rakyat rek kolot rek budak rek awewe rek lalaki rek kaya rek miskin waktu hari tamak kitu sarana ge kajeun keur namu ge lumpatan bari culang cileung rek nunggu pancepil aya keneh kitu ayeuna dieu berarti tos kaalaman kurangnya yang dipikasieun teh corona tapi ai sinyama di teangan padahal mah akur sieun kunaon si coronanya da goib ieu sagede kumaha rupana jiga saha sora naon sejatana mawa naon dipikasieunnya maot ieu ngana teh syariatna gitu jika bapak ngalalawung rek nu kuheurap rek nu pancing rek nu disahab rek nu diportas kaditu nama kana katel akur meriweuh lumpatan kaditu kadieu da masing dipetian beusi lain bu corona teh mah ngapeun mau cepet tah itu sing emot sing iman kalau saha nu kagungan corona saha nu kagungan maya saha nu ngatur keputusan Allah Subhanahu wa taala cuman ikhtiar sing yakin kade tapi ka leungit kewajibannya mun kade ari waspada mah kajeun tapi ulah leuleuwihkeun ku corona bakat cieun kawajiban ditinggalkeun ade bakat ku sieun ku corona kawajiban ditinggalkeun ari keur jauh ditelepon ari geus datang ka imam bawa duit we wungkul wayah naon kinten-kinten dugi ka bumi teh kinten-kinten jam 2 neng daina masih keneh macet di gentong eta persiapan di jam 8 bapana budak ayeuna mulang di Jakarta geus nyadiakeun jolang anu sikat gigi rebigna ceuk abdi teh diburuan tah mah ai pas teh sumping mana kantongna kadikeun sok ibakula dina jolang ibakula ngawaro teh geus dandan geus lain segan rek dituyun ka imah wayahna istirahat karantina di ditu ceuk kanang hayam eta kewajiban tapi nahe nang kantong bisi napel teh sieun mah kantongna mah isu-isu leuweung kacidat teh malah cenah air rangsal dibawakeun ka imah lopana daekeun dina geus disadiakeun sugan mawa duit ai sek teh susuhun bae ngumpul cenah tah ai buyur lepah dinya ai mawa duitna teh jempling da mawa hutang mawa seseuheun ka kalaea asal lembur jika urang dieu we amun ngobrolkeun ka bingung bumbrang
lain abi mah teu hayang pengajian teh nyeri tur abi ge lamun dirasakeun mah teh nyeri tuur nyeri bokong jeung cangkeng deui leuheung aya sakitu mah sirah da puyeng pada ngaku kabingung apa tapi lamun ngobrolkeun arisan menang 100.000 abi mah jaremping we sieun pentaeun infakna da aya di dieu nu kitu teu ayanya alhamdulillah dieu mah ye indah so mana tempat pengurangan urang atuh di siriweuheun nya nu namu ye boga jeruk tilu pamere ali mantak ribu mah wicai mah ngumpul bisi budak ngarangnya mah oyong jeruk kayak heula aya PBPD cek bapana tuh ngobrol satu hari tuh lumayan tak jeruk lah sakitu mutosna cek ieu mah kali dua engke aya kene dicanak deui cek teh ku bapana sok suang disarep mah kali hiji mungkin aya kene hiji duit nya oh kitu budak teh teh bapak teh nah cenah pada permiwa terus kesel jan lumayan hiji kira can budak mah bea alah kade tah mending keneh teh daripada riweuh mah bapak BPD geus menang milih bari ka dituna silaturahmi menang pahala aya urang nyiksa budak disuguhan tuangeun ulah nyanyahoanan mangga ya atur lumayan sok jair sok gurame huluna teh kaucingnakeun udah aya ulah nyanyahoanan keun da pribumi ge di parapan bulu gaduhna buruk teh gocong nyanyahoanan cenah ieu cing sok beli sok atuh dulu ceuk mana teh lurus tunjung tamu teh terek dicobek huluna ge ku urang diangeun heran lebihkeun ka ucing sok nyanyahoanan keur namu da sing abdi ge aya etika ieu di kopeah teh supaya gini tak keur pidato dalam keur salat mah etikanya kitukeun bisi ngahalangan lamun keur gape kitukeun etikana nya etika sokan tentang mana tempat bangsur urang teu wattakhadu masajida buyuta ta lamun urang masjid matak sajing anu ka masjid ku Allah dipaparinan hiji sing saha jalmi anu bade angkat ka masjid sareng Kanjeng Rasulullah sallam begitu ngalengkahkeun sampean kana Bang Barung Panto hidup geus dipaparinan gelar ku kami mujahid atau mujahidah di mana maut ke jihad dan syahid fil akhirah tapi ulah ngarep-ngarep maut di masjid juga uyut abi ka Mekah cenah tatong uyut doakeun sing payu di Mekahnya coba tak tawarek ngadon lacur ini kumaha payu sama goblok teh nyahoeun cenah heuh naon atuh sing kaharti rek beger ditarek umat lain mun maot di Mekah ahli surga dipikir ulah ceuk teh bisa malik teh nya hayang mah hayang payu di ditu kari moal tamang atuh ceuk abdi teh sakalian panuh diri marukan baru sapurnu maot di Mekah asup ganjaran kana surga ye sing emu cek teh uyut teh rek ibadah ka ditu teh rek beberasi sing husu sing jadi mabrur lain hayang paeh di ditu nah cenah ulah gitu lain ulah geus dugi kana waktosna mah pek bae cek ali teh teu sakurnu di Mekah maot asup surga naon sababna Abu Jahal ge Abu Lahab bodarna di Mekah cek ali teh asup neraka geuningan tapi heueuhnya euy cenah heueuh cek ali teh disadar nembe kade bu urang sadaya awas ka masjid nah di jalan naon anu kadampal naon anu katingali dangdaunan sing arulang jukut anu kalangkungan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala di piwarang tasbih cok tasbih anjeun geura tuangan malaikat naon kasenengna tasbih takbir tahlil takbir tahmid sok turutan bujukut keur saha mangmundutkeun tasbih takbir pahala dan dipasihkan ke ahli masjid mudah-mudahan ayeuna kayak gitu terus setengah 12 itu bu nya leres mau banyak teh terus tareh subuh gitu nya tadi anu kadua tuh para malaikat anu aya di langit sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sina macan istighfar maksudna kangonon mangunutkeun pangampura pikeun jalmi-jalmi anu aya di masjid mudah-mudahan Allah ngaijabah urang sadaya anu katilu sakur lauk nu aya di cai masih kena sing arengap sanajan ku ibu aya dina aku ari ku Allah Subhanahu wa piwarang ngadongan pikeun jalmi-jalmi anu asik
thalabul ilmi salengkah di bumi dugi ke masjid ieu tina salengkah sami sareng ibadah sataun pahalana Pak matak sing remen ka masjidna kemana bah meuli pako jalan ka masjid ulah ngaliwat wungkul entak para nya mun da abdi marada keturunan kusunan kali jaga baheula dietakeun disulukkeun dakwahna dina wayang sami itu Sunan Kalijaga beunang ari abdi mah turunan saya Sunan Kali Pucang beunang tau pami Pak Harto mah Sunan Kalimati mah musyuk tuh tau gedong dur kali samur beura kitu pagulingan ya sepi ting trim ya sepi ting trim pepetetan samia murag baling-ling lan jeruk manis keur we sumangeusan mah teh make saron ya nawe oh gitu naon atuh sang singkatkeun we gedong dur kali samur ieu masjid gedong luhur harkatna darajatna komarana wibawana harkatna di payung Allah Subhanahu wa taala pangluhur-luhurna bujeng-bujeng gedong handapna nganggo keramik luhurna nganggo intrik di beton sagala rupi wah indah mewah megah kasebut tempat ibadah sanajan di tengah balong di tengah seran asal tos aya disebut balai kamang tihang ceblok nganggo gombong hatipna ku eurih ditambahan ku jukut atawa ku injuk talupuh pidampareunana Pak Presiden Jokowi mun kadir rek asup ke balai kamang sapatuna di udara sakumah indahna triliunan modalna rek asup ka istana mun teu sapatu moal jadi ditewa ku jaga ning apal pan pangalaman abdi diajakan baheula ku Padan Ramil ka ditu maneh hayang nyaho bisi teu ka alam malik mumpung bapak aya kasempetan diulam sok maneh kula warga bapak yuk ka ditu cenah maneh sapatu tos ka Bogor teh henteu cek ka Cilacap geus cilaka maneh pangmeserkeun kodaci sapatuna ge oh ditapakuran ka istana nu megah nu indah mewah lamun teu di sapatu tapi lamun ka masjid sanajan balai kamang di aludar teh sapatuna ge kali samur teuing hariwang kasep pager murang kali ayeuna tuh geus darewasa engke bakal kaluar teu kudu di masjid mah samplang menerima siswa-siswi santriwan santriwati al muslih ajaran 2023 teu kudu datang ku karep masjid mah generasi teh mun aya murang kali cirina luhur harkat darajat martabatna masjid murang kali pameget cobian ku al ustad jang wayahna ulah ka masjidnya da candi sunatan isukna bebeja kamar bapak daripada abdi teu ka masjid mending kana disunatan kajeun abdi keur ngareunah sare bari tibra karajan abdi tenda keur raos sanajan abdi ameng keur anteng daripada teu asup ka masjid mending keneh nahan ka nyeri sunatan Pak aya nu kitu seueur nya tapi kira-kira lamun teu asup ke perguruan tinggi ku disunatan heula geus gede aya nu siap kitu moal ka masjid masih perjuangan atas kendaraan nahan ka nyeri bakat kudu rangkat darajat martabat bersambung terus ka dituna naon atuh ka dituna teh sepitin tring pagulingan sepitin teh hartosna jika masjid mah penyelamat ti istilah heram saja sanajan ayeuna teu aya rojaban enjing sare ti beurang terus ditamahan deui sabada isya sabab persib da eleh wae anak ka masjid dur suku berangkat sapeting jeput jeung sapoe jeput sare datang ka masjid rembutan deui dah poho kadana sok rajin inget kana sakola baheula keur zaman sakola aya olah vokal laguna teh balak-bak nih aya warung sisi jalan rame pisan nu jajan gitu ibu ruan ibu-ibu menehok hak banemok gitu inget nih di masjid mah tenang gede hutang ge tiga
tak lamun ibu keur pulung ini kena ka masjid. Sore tas rojaban si bapak melengkung pantes we da rojaban mantep ajengan si goblok otong tak ka dieu. Jadi tilu padahal pas saya ke masjid pas sakudu ka masjid teh sadayana ge husnudon. Nu nya ka sae rek ngabadog kenceleng ge tara curiga. Sok aya nu curiga teh lebet ka masjid tara budak mana teh nya. Jabak kaset teh jabak gini bayaki asup ka masjid salat duha agak pugukeun neangan ulang. Nyolong kenceleng. Cepi ting-ting hate ti cepil herang soca tos lah sakitu pepetetan sami amrak boro-boro tos ibadah ke masjid pak namanya di jalan we tadi tos kenging pangampurana Allah Subhanahu wa taala. Kantenan linggih di masjid sajam sami sareng ibadah 60 tahun bari tapakur eta teh salat pembinaan kade ibu bapak samudayana dina sasi Rajab yuk hiji palatan limo fihinna angfusakum ulah midamel padamelan anu ngadolim kana dicarita geus hafal harapna geus hafal pangwagelna Rasul teu pernah midamel lamun urang coba-coba midamel geus terang kana aturanana eta teh bakal aya kibatna mun kurang dipidamel dolim. Yang kedua dina sasi Rajab buktoskeun katakwaan hidup. Yuk disebutna yuk qatilu musyrikin kafah geura bersikeun bisi aya kepersantanan salian ti ka Allah Subhanahu wa taala. Diterangkeun ku Allah pangbibingahna naon pangbibingahna ti Allah Subhanahu wa taala wa'lamu hidup kedugeuninga annallaha ma'al muttaqin kami bakal menyarengan ka mana bae anjeun angkat kami bakal marengan disarengan ku Allah nu takwa antak ceuk Allah alladzina amanu sing sahaja jalmi anu iman in tatakullah lamun disebut eta iman dihias ku katakwaan wa ja'alnakum furqona kami baris maparinan furqon hartosna furqon teh kieu ai furqon teh nya milih sae sareng awon hak jeung batal tapi urang tak jabarkeun sakali ai furqon teh kieu modalna hiji rek ka mana anjeun angkat ku kami diarahkeun rek naon cita-cita padamelan ku kami padamelan dipangmilihkeun bimaslahatin rek naon anjeun cicing di mana ku kami ditempatkeun dina tempat anu tenang surah Allah rek jeung saha anjeun sobat kumarekan dipangmilihkeun ku kami disobateun anjeun rek naon nu diobrolkeun ku kami diarahkeun ilat anjeun bakal berharga gede pangaruhna jeung ageung wibawana bakal diwarok ku jalma nu syukur bujang-bujang ku jalmi seueur sanajan ku satok da Allah ridho bakal nurut satok oge kitu sareng Allah sareng Rasulna siap teu sok iman sareng takwa modalna tina hasil ieu rojaban sok urang tingkatkeun kuatan iman tingkatkeun katakwaan sing kabitat margi sasi Rajab teh sasi anu di muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu teh sasi tobat anu langsung ka Gusti Allah nyeueurkeun tuangeun malaikat tasbih takbir sareng tahlil mudah-mudahan urang dipapaeun pituduh salamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika bukan aku tak mau sayang mempeng raat hujan malam minggu itu sekolah ya gitu bagi sakit itu naik tuhur syawur baik cari bobok sakanon sarang sapakan si tawakuk anu kasuwen rampung dawuh tutas pengandika cekap semanten matur nuwun cek mangga bapak-bapak samudayana abdi ngamalkeun ka apa sanes teh sono kantenan abdi teh sanes ngaleos pada sono permios teh sanes teh inden ka bapak sareng ka ibu nanging jalan ngapos parantos hampir setengah tilu mangga ngaturkeun nya alhamdulillah dan mudahan we ieu bapak singnya angka ajengan anu di dieu naon papai peueur sok agunakeun ajengan anu di dieu nya ti mimiti ibu kagungan niat
nikahkeun boga icu rek cukuran nepi ka maot-maot ge angelkeun ajengan ieu ngan lamun teu aya ajengan ieu ribut yang deui seotong nya gitu. Saya mah pesenan menerima pesanan saya malah insyaallah sakitu kapiatur aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.